engke datang ke gunung Musa ikhlan alaik bil wadil muqaddas itu dek ngarep kain ulah make tarumpa ican ikhlan alaik copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah keluar di imah kudu riyadhah di kamar mae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah ngadenge sora-sora makhluk aya pantarekah gitu teh supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos sekarang itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana kharra Musa sa'iqa ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat kharra Musa sa'iqa tah mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali moal kuat tetapi nu jelas mah sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang ge teu nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teu ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta apakah waktu eta Gusti Allah aya di dinya lain ditajallikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajallikeun di dia lamun ditajallikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha di dinya lain Allah di dinya tajallina di dinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu di dinya aya protein yo gede na dunia aya Allahan Allah di mana ditajallikeunana urang kapanggih di dinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak urang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ke 9 kos kumaha eta Tuan Syabdul Qadir buka aya 40-an di ditu aya di dia aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantau mah tah kos kitu Bung Karno di Digul aya di Tanah Abang aya di Tangerang aya pancen bisa kos kitu moal kaharti ku sia mah sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan sekupina menang ridit kene kahalangan ku eta moal bisa kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah kiai nu masih kene anslub dina kos karari itu jauh jeung Gusti Allah moal bisa kahalangan ku eta aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah moal bisa tanu mantak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza maksusun li ru'yatil mu'minin lahu bil akhirah lamun tadi pijamil auqat wal azman mun kurang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar
naon gitu neuleuh doang mun dijadikeun ke jadikeun qodiyah nasalibah kuliah muwajahana engke ku urang di tanakuna bakal engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah teu bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu mana dalilna ieu dina Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadhirah engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate anu tatadina encan resep ibadah tambah kuari ibadahna jadi resep nu tatadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tatadina tilok udang peuting kuari jadi udang peuting nu tatadina tilok daek nyekel tasbih kuari tasbih nage loba dijualan blon mah tuh jualan tasbih rada daek yana kuari baca kelantas be nurutan para aulia Allah ti peuting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeunan ka anak kula aya ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangnuduhkeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka tadi moal sok ka dieu dire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia beneran kan bener sekarang tere mulai zikir tengah peuting pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeunan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang karebe ka Allah bae kuari mah hampang bakalna ibadah anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak tahu kana dunia siap abdi lantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengeng asana moal kebal deui kieu mulai hampang oh kiai lamun tikeur ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah tikeur ieu japan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geunya kara kuari bae jang horeng ngeunaheun jasa cenah kiai ibadah teh eta insyaallah kaduhung baheula teh mun aya nu nuduhkeun baheula geus ulah loba omong ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal nini euy tiris sak nini tiris tadeui nini lain aya deukeut ngadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah ge ka Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadei nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masyaallah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres da zikirna teh ulah geus dilah geus kolot ieu mah keur ka Allah ye ka Allah lah kara kuari bae tungtung nama peuting lain zikir ngadu omong jeung nini dikir maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake kaberat warung geus dibikeunan ka anak sawah geus dibikeunan ka anak kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah mah akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake kaberat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awan kunaon atuh begitu di pandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabaraha taun tapi bakal diberes surga. Ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kenikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun kurang jeung kaladatan akhirat
dunia sakitu ngeunah naga aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi ta'ala dakwahna lillahi ta'ala geus kabeh lillahi ta'ala ketika maot eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh jak kabeh geus dibikeunnan nyana sebatang karek ajak ka Allah maot di akhiratna wajah-wajahna wujuh yauma idzin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teu dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bi ghairi hisab datang ka sorga nang ke ila rabbiha nazirah engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insyaallah akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah 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 maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nu ku urang kuari disembah-sembah Allah 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 engke mah kadeuleuh bakal di akhirat iya takkan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teu moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli surga bakal ningali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan-kanikmatan surga anu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan eueuh naon mantap hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dina nemen ku urang teh ngan teu di minyak misikan doang teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek noel ieu mah nu aing mun ka bogoh aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia deuk dideuleuh bae neuleuh naga aing geus ngeunahkeun jasa tama kue bego kue tinggal kue aing mah deuk neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae iya jasa iya libat jasa neuleuh kue cincin ku jara ngan teu di figuran doang ja kue ieu mah tuh ngan teu di minyak misikan doang ja kue ditoel henteu di dahar henteu ngan di kieu doang ke diamban kuna eta ku nikmat jasa bogoh ka nya sarwiti dikiriman kue keur mejeuna kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge atungkeun basi maning di dahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara sarwitina jika salah sarwiti kumsalam saya tak abdi Kang Jaid barang di dalam buka sarwiti kue raga kue raga kemana mah tak kajauhan oh sarwiti sayangku masya Allah eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh ada di minyak bisikan leungit raga sabodo ku ucing ku kotok los sebab aing mah aya nu nyieunna tuh kan eleh tak eta kos kitu itu engke dibere bidadari dibere segala barang deuleuh Allah eueuh naon Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu tak kos kitu lamun ditanyakeun nya geus beres kapanggih ngobrol teh jeung sarwiti aing kue ka mana suabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh bibirna neuleuh pokona geus los jang sia kabeh weuy tama kue ku ucing suabodo teuing geus tadi pirale sebab neuleuh bibirna komo geus senyum masya Allah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tah senyum masya Allah nu di imahna ngomong bae heuy dijualan bae deuk dibawa ka mana ulah ngomong deuk dijual deui nu ditu ge deuk dibawa ka mana ka Subang kamari Karawang gua di ka Subang emang kunaon gitu aduh ngomongna doang
jeung urang rawaki dan kemana memonon sia kadaran di akang-akang atuh beuh ieu mah ngomong sadaekna bae teh pan urang beuh hate teh aja jantung kajenting keur hareudang ngecep betis diaakeun ku urang Subang langsung retis komo hajunya na bari nyuguhan Masya Allah bari sengit tanu di imah mah bau kelek mantap kajun teu hayang kayak kado di imah bau kelek di deuleu ieu na behana talina nu hiji hideung nu hiji barem itu beres Masya Allah isi budak tapi anakan mah anakan bae tetap kan itu diakangkeun jadi sakali diaakan cokot tas dan ka kamar sabaraha eta aya panggilna 100 juta malah nu di imah mah boros 100 juta hayang 100.000 ge bau urat pangkal sebodek ieu eta doang tah eta kos kitu ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat urang mentak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rezeki urang loba jeung saetikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saetik mah saetik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut nomor kahiji nomor kadua hadis Syaikhain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sayyana ranjen kabeh bakal neuleuh ka pangeran ranjen kabeh kama tarawna al-qamara lailatal qamar lailatal badri sakumaha anjeunna neuleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama artina lain Allah kos bulan artina urang teh bakal neuleuh ka Allah kos sakumaha urang neuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna adapun itu bisa dicaritakeun kos kukumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeleuna beda-beda ku Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu kadeleuna ku Kangjeng Nabi lain mah kitu ku para wali mah kieu tergantung kumaha martabatna masing-masing kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah sebab nu dideuleu teh pan kuari cinta urang ka Gusti Allah cinta urang 100% kitu bentukna cinta urang 20% 80 kitu bentukna cinta urang 60% kitu bakalna tan mantek cinta urang ka Gusti Allah na tanda cintana daek berkorban tah jang agama jang ulah-ulah harta yo nyawa ge ku aing dipersilahkeun jang luhurna agama Allah henteu aya jual beli jeung dunia teu aya nu mantap Osama bin Laden jeung teuing aing mah dibunuh ge harta aing wabeh jang liilahi kalimatillah Saddam Hussein aing mah pokona perang liilahi kalimatillah sanajan loba ti sisi ti gigir ieu itu teh di negara urang mah emang kitu bae lantaran demokrasi diulahkeun urang bener diulahkeun urang mencintai jelema-jelema anu jihad fisabilillah mata si ka urang mah naon hilir mudik simpang siur berita teh Muammar Gaddafi kurang kumaha caritana atuh jeung urang ditu coba tanyakeun Muammar Gaddafi kos kumaha nyawana dikorbankeun daripada orang kafir asup ka negara aing ka Libya maning aing jadi tebusanana keur disingkatkeun seperti eta Masya Allah jeung di berbagai negara-negara mantak wani perang daripada diobok-obok ku kafir sabalikna di Indonesia kajen teuing urang mah ulah perang mah hese liweuh agama malah eta mah masing-masing bae ciut kuari agama di negara urang luhurna agama ku perang sakitu bae geus namun perang luhur bakal naga mantak Baghdad mah teu aneheun rakyatna perang teh sebab negara tertua di dunia lain kakarak sakalinya na macaan sejarah
Iran diperangkan lain kakara kuari tiba heula rakyat tapi SD kene geus baca sejarah negara orang negara perang mantak unggul datang ke kuari Arab ketika tadi diperangkan kuari tak sirana siratu kos kieu kaayaanna Indonesia tadi diperangkan iya kuari amburadul HP ambalayah di HP bluetooth geus teu bareres mah boro-boro budak ngora ustad ge didinya nu aya BH-an doang nu aya sempakan doang tarolol jasapan goblok tolol lain seri saya mikir goblok karo bahaya di urang larangan di urang teh di zaman kurang keur ngorang mah kapan larangan begitu naik deka Bandung teh deka Bandung lantaran aya isu loba anu ngajualan itu gambar-gambar bugil eta di bus polisi Masya Allah tukang-tukang dagang coba didelet tukang rokok tukang majalah takut ada yang jual gambar-gambar ya Allah ya Rabbi keur kula masantren di Garut lamun deka Bandung jurusan Cicaheum atau Bokbon Kalapa eta dioperasi heula tadi mobil teh operasional besi aya nu ngajualan kos itu lantaran dilarang ku negara di Cicaheum ka Tasikmalaya naik bus deui besi aya deui polisi kuari mah polisina nu merean polisina itu ada ya di HP polisi gak aya goblok dibikin ke babaturanana ambalaya ne kumaha negara urang coba ayo pemandangan geus eueuh rem berbagai tayangan-tayangan dan lain sebagainya informasi wahara jasa melalui HP internet dan lain sebagainya mendak cek Gus Dur belum siap Indonesia untuk menghadapi era globalisasi Cak Amin Rais siap sudah cek Gus Dur belum siap coba dah lihat bener baik kuari kebablasan pemajikan geus boga anak 5 menta cerai akibat Facebookan geus boga anak leungit saminggu akibat Facebookan pemajikan di Tangerang tah nu sugih teh ya Facebookan jeung urang Kalimantan leng kuari geus boga incu make street keneh kapan nini lantaran Facebookan jeung budak ngora boloon panet itu boloon ieu ablaul boloon ditinggalkan geus boga incu lain seetik di kalangan pejabat ge kararitu terus datang ke handap deuk kumaha kaharepna ieu kakarak zaman datang ke tahun 2012 menghadapi 2013 lah 2013 ieu geus kos kieu ulah diharapkeun 14 15 kali itu makin bagus ma min zamanin illa badahu syarrun minhu zaman maka ditu beuki boblok ulah diharapkeun mantap anak teu dipasantrenkeun teu nyahoon ka salat teu waka disalahkeun anak bapana anak teu diajikeun teu di pondok pasantren kan deulekeun ka hareupna kuari bae geus kos kieu komo ka hareup lamun bapa jeung ibu hayang salamet ka hareupna nyahoon ka Allah pasantrenkeun anak kadituna bae emang kumaha ya Allah ya Rabbi ieu mah lain lalagaan kuari mah geus teu kuat sakumaha cek Gus Dur belum siap Indonesia naon sebabna anehan cek orang cek Gus Dur mah orang Indonesia masih aneh jadi nemuin apa-apa aneh kok bisa gitu Gus iya di Jakarta aja ada motor nabrak ayam masih digulung-gulung aneh Gus Dur tak kos itu kirain siapa itu ada apa itu ramai amat ayam ketabrak motor atau kenapa ditonton geus nyaho kotok katabrak ditonton keneh bae di Indonesia mah blon atau komo organ tunggal kotok katabrak bae ditonton aduh organ tunggal teu make calana-calana acan atuh caronton ku sia itu ieu kareupna ya Allah ya Rabbi wakil cek sagaul muradu la tuhitu bihi nu dikarepkeun teh henteu ngamat henteu ngaliputan mata teh ka Gusti Allah wa huwa yudrikul absar Gusti Allah ma anu neuleukeun ka seluruh mata ya roha Allah maneulekeun ka urang wala tarahu mata teu bisa neuleukeun ka Gusti Allah tapi Gusti Allah neuleukeun ka mata urang
urang teh neuleukeun jadi kicepkeun age ku Allah dideleukeun age ku Allah sedengkeun Gusti Allah maneuleukeunna ka urang teh ihatoh yuhitu bihi ilman di samping neuleu kanyahoan deui ieu muhit ihatoh teh kos kitu pan urang ge neuleu ngan teu nyaho urang kadeuleu urang neuleu itu ngan teu nyaho deuk ka mana urang neuleu itu tapi naon maksudna teu nyaho Allah mah nya neuleukeun ka mata urang nya nyaho nu mata geus teu kudu hese-hese nyiksa jelema teh lantaran nya kadeuleu nya kanyahoan urang dek asa-asa kieu isin amat ka Gusti Allah dek dipeuremkeun bae aya bae nu liwat susuna gede beureum beun sabelah kieu deungeut Allah ya Allah ditolak tu mending dua jak nya henteu mah sabelah bae rada ringan beureum ieu kanyahoan bae ku Gusti Allah masyaallah kam tasni ainuk geus sabaraha kali pake zina ieu mata lantaran mata teh zina al ainani tasnian al ainani dua mata ieu zina cak sahabat qalu wa ma tasdian kumaha zinahna mata zinahna mata dipake neuleu nu diharamkeun ku Gusti Allah minan nisa'i wa gairiha neuleukeun ka awewe jeung lian anu diharamkeun ku Gusti Allah mata termasuk kana zina cukup jang ditonjok ku siksa Allah tina mata doang ge zina unggal poe ndak kumaha deui atuh urang boga imah darepeunana jeung gigigeurna kontrakan urang Brebes urang Lampung dan lain sebagainya isuk-isuk ngopi di hareupeun imah neuleukeun si Mbah nu endeu ka pabrik teh bahenol dideleukeun ku nya nu putih dideleukeun teu karasa eta ku Ki Haji pajar teh mah horenganan henteu si dosa eta cukup jang ngrebek di neraka mah neuleukeun si Mbah doang unggal poe unggal isuk unggal sore malah mah nya nage atuh senyum segala itu nage senyum deui ai itu mah senyum teh lain bogoheun abu ulah mayar Ki Haji nama bunga pajar bogoheun atuh di mana bogoh sabira kaki-aki atuh tungtung nama udah mbak mah jangan mayar lah dibere senyum doang tinggal nini-ninina atuh nyarekanan wah senyum kan wah teu tahu diri cemburu berarti nu cemburu mah lain budak mora bae nini peot ge cemburu Allah bae masyaallah ya di negara urang kos kieu ku ari ya Allah ya Rabbi bari ngopi di hareupeun jalan kontrakan mah teu bogangan di hareupeun jalan imahna mantes mandi rapi bari ngaroko di hareupeun imah neuleukeun anu leumpang komo lamun macet manyana malah marada ngadoa sing macet lantaran rada kebal neuleukeunana geus teu karasa ta dosa kotrotan pasoro jabalan sakali horeng dosa jadi segede gunung ih teu kumaha deui sia dewata urang teu bisa deuleu ka Gusti Allah di dunia di akhirat mangke mun urang ka akhirat jeung mudah-mudahan urang ka sorga karak besarnya tapi di dunia urang dideleukeun ku Gusti Allah mata urang ala sabilil ihatah neuleu jeung kanyahoan lirikan urang neuleu urang kahayang urang kumaha kageunahan mata urang dan lain sebagainya mantak ieu geura tobatan mata geus kolot mah umur 60 50 70 geus kudu kieu bae tadi imah Gusti mata abdi alhamdulillah ku Gusti dibere mata titipan ti Gusti ieu mata teh ku abdi digunakeun pake dula deuleu Gusti teh make aturan aya nu halal aya nu haram ieu teh neuleu teh ku abdi sok digunakeun pake deuleu anu haram Gusti eueuh deui pamuntayangan niwalti ka Gusti mun abdi maot mata abdi ieu henteu dihampura meureun abdi cilaka tapi Gusti ngopan Maha Rahman Maha Rahim Maha Ghafur abdi mah hampura baca Gusti dihampura ku aing coba mantes tobat sia deuleuan sia diperhatikeun ku aing terus tunggas bae dihampura ku aing meh pae sia geus bisa tobat coba ini ti kuari datang ke selanjutnya coba kumaha alhamdulillah geus ditobatan harampang tak asal geus tobatan bae ibadah ge hampang lain deui ngadenge suara azan ge giat bebe jaga pemajikan azan kan dek sare heula ka haji ji cek pemajikan apa dek sare heula heeh beh ngeunaheun ke ka masjidna beh hampang je ya ono tanaon ieu euy azan mah tuh ka masjid
nya geus ka masjid lah hampa alhamdulillah cek pemajikan anda jadi urus sakit haji barang ngaji ka Cilongok bisa berjamaah cek di imah ke masjid ya bangsa 300 meter lah di jalan aya si mbak ping-ping na putih amat tuh budak karaktas tobat ayo kadedelekeun keur salat ge kadedelekeun lain kadedelekeun Allah ping-ping kuar teh budak lesang geus sakitu mah eta urang mananya di kontrakan mana eta budak Masya Allah ayangnya nomor HP na separa bata dari bata turun ke hati dari bata atau bata geus lamun urang ditangtayungan mah ku Gusti Allah dit disalametkeun begitu orang tobat komo geus kolot begitu aya we mah bali lah dikawin moal jadi sekolot geus aman malah engke aya boga perasaan di jero hate teh begitu neuleuh cek Gusti Allah ulah di deuleu haram mah bali cek Gusti Allah eta berarti tangtayungan ku Gusti Allah Allah langsung ngono sekolot sok loba ka mana geus banding jero kamar bae jero kamar bae geus jero imah bae kaji biasa dong kalau lumpangan isu gitu lah apa maksiat waduh Masya Allah cek do di mana rada lain deh ya bener kaji bener barang aya awe ge diharap biasa nama diperhatikan ku pamajikan sok di dulu ieu mah ngabalir maji itu dah haram ji jadi hiris ya kulantaran hayang jasa nyana asup karo kadia sia kadia naon tuh kadia aing hayang nulis sia bukan tah nulis batur aing haram nulis sia bae ieu teu naonan ya usah saya di bisa aya icu atuh icu mah icu urang aju kieu atuh ye nulis batur haram main nulis sia bae dibuka di deuk gua nyana cepet orang sia mah Gusti Allah doa Masya Allah ta'ilah Gusti Allah neleukeun ka mata urang nyahun di samping neleukeun nyahun berarti ala sabilil ton mantak nomor kahiji ya roha wala yarau nomor kedua nayuhi tu biha ilman Gusti Allah telah tudrikuhul absar mual kadeuleu ku seluruh mata fi jamil auqat wal azman lantaran wa huwal latif Gusti Allah teh maha lembut maha dedeh jeung manyah ka para kakasihna Gusti Allah maneleukeun ka mata urang bari nyahoeun lantaran Allah ma wa huwal khabiru bihim Gusti Allah teh maha uninga qad ja'akum basairu mir rabbikum wallahu a'lam.